Oh, gitunya. Abong bapak kersare. Duit ladang kesang salaki. Dibikin ke laki sejen. Balik mama mah. Bomoncengan jeung lalaki sejen. Di, rek kemana didinya? Eta rek teu lanjut kurang. Aya naon? Ah biasa we aya perlu. Hadiah geus sakedeung. Naon atuh nya? Hadiah. Ya, hari isu poe minggu dinya aya acara teu? Wah, kumaha kitu yuk. Tah, kamu nu acara kayak isu kurang samper ya. Wah, rek ka mana atuh hayu? Rek diadukeun jeung domba ku urang. Gelo maneh masa kalian we jeung bagong atuh yuk ah. Heueuh, lamun jeung domba meunang, kayak jeung bagong didinya. Terbalik siapa lah. Telepon. Halo? Iya, siang. Mak. Oh, si Akang bandar sapi. Iya ya. Gimana Kang? Ya datang ke rumah lah. Saya di rumah. Ya. Ayo. Ya, siang. Kumaha nya kamari ningalian sapi teh? Nya, Bika beneran jelemanan nelpon. Oh. Mana narik datang ke rumah orang. Tuh aya. Tinggal di aralus kieu tah nu ieu komo tuh. Tuh. Enten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Lingi. Kang. Dia lagi. Nian. Sok Ini, aja, Kang. Aduh. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Pun bojo ya, Kang? Mm-mm. Lu menilin tuh. Alhamdulillah, sok kali. Kang. Jadi kumaha Kang? Sapi teh jadi teh dikeluarkeunna. Jadi atuh Kang, ngan akang bogohna nu mana eta sapi? Ya kumaha aya nu ningalian ka ditu? Ari ancer-ancer saya mah kamari nempot teh nu coklat. Tah nu rada bersih. Kumaha tah eta Kang? Oh. Nu coklat, Kang. Aduh, eta mah sapi ti Australia atuh Kang. Ngan pangaosna eta teh Kang. 100 juta, Kang. Tapi tong kaget, Kang. Eta kuat lila. Eta sapina kuat. Kuat kumaha ari si bapak ah? Eta sapi sapoe kawinna bisa kuat 5 kali, Bu. 5 kali sapoe. Aduh bodas. Tah. Nu bodas mah leuwih mahal eta mah. Bisa 200. 200 juta. Emang kelebihan naon eta Kang? Tah, eta mah Kang sapi ti Libanon. Bahkan bisa kawin sapoe 10 kali Kang atuh. Barukankeun teh eta mah. 10 kali.
Bun, mana tuh bun? Nama kumaha aya, dua lagi aus. Cikang, ayo hideung tah, anu kanangna misah. Kumaha eta? Kaluwihanna naon, Kang? Tah, eta Kang, kaleuwihanana sapina sapi limosin Kang. Bahkan keturunan Arab. Jeung indungna ge eta teh bangir atuh Kang irungna ge. Oh ya sapi irungna bangir. Tah ya, sigana eta halus kan. Heula, cicing. Ari nu eta hargana sabaraha? Oh, si limosin eta hargana mahal Kang eta mah. Sabaraha? Hampir kan 500 juta teh. Marukan teh atuh. Ari kelebihan si limosin, naon Pak? Sabaraha kali kawinna sapoena? Aduh, eta si lamosin kalebihanana moal aya tandingan anak jeung nu lain atuh, Bun. Marukan teh. Eta mah sampaikeun ka 25 kali sapoe si lamosin mah. 20 kali sapoe. Gila cicing sok ribu eta teh. Eta Kang. Eta si limosin teh 25 kali teh tinu sabibit. Lain, Kang. 25 bibit. Oh. 25 bibit. Dua puluh lima bibit. 25 bibit. Bun, bade 25 bibit. Bapak, Pak Hudang, antar ke pasar. Pak, Aduh. Naon mah? buru antar ke pasar, keburu berang dek meuli hayam. Geus ini sorangan lah. Magang wae, pengguna sare, sugan teh naon. Dasar pengadulan, bawa saraki teh. Mama ini telah. Jauh. Aduh, geus beurang euy. Aduh. Karasa seberang deui. Saci keneh sare teh bieu teh. Ari teh asa nyimpen kopi di mana poho deui? Oh, itu nih. Lumayan aya keneh. Ngopi heula di dieu. Ngeunaheun dah, bari ngopi. Bari niis. Mang, ieu nuhunnya. Mang tong kapoknya. Nuhun sami-sami bilih peryogi ka abdi mah sauran we dari abinya punya. Nuhun. Tampil Nuhun, Mang. lumayan ngararisan ya. Ngararisan. Kunaon motor teh jadi teu hirup ieu teh. Ais ya. Sahanya awas ya baik. Udah ada yang Bawa-bawa kan. Naonnya? Oh, gitunya. Abong bapak keur sare, duit ladang kesang salaki, dibikeun ka laki sejen. Balik mama mah.
Bomoncengan jeung lalaki sejen. Ih, ari bapak, ulah gogorokan isin ku tetangga. Alah, izin segala. Woi, kadieu manusia. Naon itu salakina ngada? Naon salah urang ya? Yang dibogem ku aing. Dasar lalaki pangeretan. Sing dibokep aing laupan. Bapak, istighfar. Istighfar we. Itu mah tukang ojek. Hah? Tukang ojek. Dasar. Si ganteng, si mama selingkuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Dek, sok mana kabar? Sok mana cari? Aya naon, Bu? Mini rareuwas ngagoroan Mang Dek ka dieu. Lain. Bejana Mang Dede teh sok jual beli bahan bangunannya. Mohon, Bu. Aya naon kitu, Bu? Tah, kabeneran. Ai bata beureum aya teh di Mang Dede. Ah, atuh seueur kitu mah, Bu. Cik. Sabaraha hijina bata beureum? Ibu keur butuh pisan ye Mang Dede. Ah, wios ka ibu mah dasarang teu jeung saha. 500 rupiah we, Bu lah. 400 atuh Mang Dede. Ibu duit mah eueuh deui. Wios 4,5 we ka ibu mah. Engke ku abi dipasihan numpang saena. 400 lah Mang Dede. Jiga kasaha wae aturkeun ka imah ibu ayeuna. Ah, nyasok lah ka ibu mah isin wios 400 oge. Emang ibu periogena sabaraha truk kitu? Hiji wae ibu mah. Jeung mah hidup bapana salingkuh wae. Kemana sih atuh can datang wae? Geus waya kieu ih. Tadi ditungguan sok kesel gitu teh da. Ih. Aduh, Neng, hampura telat hayu. Sok haresek. Neng, kayak heula. Sampai makan siang, orang ke apartemen heula yuk. Ah, mau lila paling 3 jam. Rek naon ri Aa? Eta dompet tinggalin, kayak jang bayar makan siang na kumaha. Ayo tuh. Ayo. Naon deui atuh Neng, naon? Tapi sama meh ke apartemen, antelan Neng nya ke apotek. Rek naon? Mali Kiranti. Ieu beteng Neng mules ke Karaken. Keluar bieu. Ih. Gagal ya rencana teh. Kapanggis ya panjakan mesum. Action. Lain, Kang. Tinu. Sama kayak Tino. Action. Lain. Acan. Action. Ngomong. Ya lah, 3 2 action. Sia. Bapak. Terima kasih sudah menonton Obras TV. Jangan lupa like, Subscribe dan komen. Obras TV, hari pisan. Obras TV.